mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teuing ieu usaha kunaon ti aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga Kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus belah dieuna naik Kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese geus mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngorak kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tah campur jurig tah mangis cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh kusebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun kamodernan sia datang ka paeh ke ge kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge nu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia Syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal janin yahudi wal nasrani lan udai janin kang bangsa Yahudi Nasrani ulang awin Nasrani wadawa janin kang bangsa Nasrani gila kudan ucapaken napa-lapad kaum muslimin yaiku kaya janin kang muslim wa gila lan den ucapaken palapad hadarun yaiku kasih-kasih wal asaulan adai kala sagurratuni kugurah abid sawiji gurratuni kugurah kasulusi gurrati muslimin kaya sepertelune abid kang muslim waragi kulan utawi kaula usuki mati umihi ku seperpuluh regambok kaya roki kiumal jinayah ting dalam dina jinayah wakila landan ucapakeun al-ijhadi li sayyidiha yaiku ing dalam dina nibaakeun kadue sayyide iya wa in kanat magdu'atan magalamunana ya ummi maqatu wa taniku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widunganana iku kang salamet kuimat maka den rega-rega
selimatan ingkang salamet bilaso ing dalam munggu kaolas wa tahmilu laki-latu bilazari lananggu kimanti umi alakilatu sobo asobahe ilazhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah orang dina poe minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaumut Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah beureunanan alhamdulillah boga rarasaan beureunyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram taun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna bohong. Bila manu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV, moal daek ngeredit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang mah guari teh nu mantak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongokeun diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal ting diukna horeng mau mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina rahmat Allah caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pangajian orang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janin. Ieu lamun dirusak dibunuh. Cara ngabunuhna dengan obat misalnya atawa indungna disingsieunan
datang kanyana stres keluarlah orokna atawa ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil Masya Allah taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya sorga aing melga ui mantep kan ngeunaheun da jeung Allah tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka Ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura gua aing jadi teangan keur di dunia asa kapanggihna jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing henek datang ka paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus nanti kecopot paneta urang waduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus di dunia salat narajin puasa narajin maca Quran narajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung Ki Zaid di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteubleuhkeun ka nyana deuk kumaha deui ya neraka tah ieu mentak sigadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh jelema ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas itu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali ujung janin ka
kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibin nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid abid na cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz tersalimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta da dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awak napa ganjalnya nemu siap baik hebat tuh Pak Habib kita gitu nungguan warung cincin pan aja jelema kita nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincungnya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincung sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar kunya sibet eta ngaranna nu kos kitu teh geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeungih ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ke jam 2 nyeun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 kas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan ge di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nu ku urang geus dibayar waktu da sapoe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atung ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta dia tuh bingung-bingung ka aja nyana hidayah mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge masyaallah ieu di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tah zadeukes eureunan bae sok aju dibeuleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kulima kuayu mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh
lain di gitu ampihan di akhir zaman model sekali Masya Allah kasih betah sibet teuing deh maling tungtung ya Allah ya Rabbi dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalayah janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa aya nu ka Amerika Yahudi nah di dinya nyana nungtut hayang boga nagara teu boga nagaranya nama hari nungtut hayang boga nagara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing di dinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang moal sikeuneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mau ngabangunan terus bae bakal maruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah anu beres 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu
koski kuari Jakarta dipimpinku ya tidak menutup kemungkinan ke kadio ke Tangerang Bupatina Yahudi terus ke Serang Rengkas terus dari itu aja keluar ada karuade batak persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD masyaallah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat gegide arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah ku ari ka harti ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk dataga isuk deui, poho dahar, poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupeun TV. Ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh. Komo ku ari internet loba jasa ku ari nu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji ku ari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid. Tauhid berguruna di televisi atau di internet. Kabelah dituna Torikoh teh ngaguruna di internet. Masya Allah. Jadinya na boga guru Syekh Google. Ya Allah. Wah di akhir zaman. Akibat dadu teh jauh arah totorekatan. Masya Allah. Aya nu hahakekatan. Gusti Allah. Batak sih ade. Kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abri-abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual ji akhirna jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojar dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain jelema dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruh lagi kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah didengekeun urang babacana badudak badidu kajen geus parenganan waduh bandar koprok masyaallah ngaku jadi kiai masalah geus tah mah ya rugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang mah tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa teu puguh ka mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara ieu laku ari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teker kagok teker kumaha atuh geus bae cabut bae balik
kagok jasa orang bisnis tinggal 2 PD transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu kawin 2 PD jandung balik atuh saminggu bae bete bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tah mantap puas urang maut geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh ke situ geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudi awin Nasrani gilaka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina waduh Agustina mah frekuensi Agustina orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh artina gerakanana mah akur beda seetik kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu keneh dina Injil mun nya ge nyekelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam ieu keanehan teh sok tara rimbul bae masyaallah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah Karim timiti ledidai dibunuh karena asup Islam kebelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap dek jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan mante ngan kos robot suntik tuh kebelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh kararitu dia bari kejahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae masyaallah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana
boro-boro di negara tetangga di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Taliban terus-terusan di gempuran muncul deui muncul jeung kuat lain lalagaan. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke gua ini ada bingung luar biasa. Jeung hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam. Nyeun lah nyana ngadidik ISIS. Aku ISIS mah tuh kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Deuk wae coba. Ayo. Maksudnya ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika asal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna Cimande asah, ulah kakerepekan teu puguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aya eta. Asah ya Cimacan bangsa nu karitas besi ke surutul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara. Maksudna sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama. Kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu. Ku loba-lobana di urang. Rumba. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang. Beak Cikupa bojong. Beak Blaraja. Jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak saya etik jelema. Saeutik di Arab bae ge urang neuli jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa. Waduh. Budak amal litik nyaho tuyul nyaho budak jelema. Ih, loba jasa. Takos gitulah Yahudi. Da ieu keur carita. Wal janinul Yahudi wa yawe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen. Ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar. Gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wadi lecek sagal mahuwa darun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu. Wala sawu guratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurrah kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya
barang dia ya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik iya mah 1/10 harga indungna sabaraha ternyata indungna teh harga nate ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean nibakeun ka sayyidna waktu keur nibakeun ka sayyidna sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante si eta asa aing mah mang bangun teu bari ngitung teh mun bisa ngitung ge sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah duitna 100 ribuan dikombalian kunyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar mal kebal apa rarang sadat mal kebal rarang sadat ya seperti harga ya oh ya harga teh 10.000 merenya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetep rugi kayak datang deui ka kiai waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitna 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia moal kebal da mah ngajual 5 hujianana ayeuna bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 mere duit 100.000 kan tah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saeutik giliran nu boga apa dia kembali nasek oh lupa saya tuh emang arah gitu dah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipake bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae janam ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana geus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu jadi ieu naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah
Iya duduk sukan teuing usahaku naon ti aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga Kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus kararesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik Kijang aing kuari mah aya biasa naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jeleman saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese geus mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngorak keneh tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasil dan teu kudu sorangan ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus paraeh nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli sunnah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus ge pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di itu tuh diputat onam teman lah wujud kal Adam diputat mah anggap teman diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nasa etik naon teh belah itu Tegal Kunir teh eta naon gari itu nasa sekolahan teh eta eta dinya bejakeun itu menang gitu sia menang geus ulah hese-hese ieu pasantren salap. Waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Enak naon? Rek masantrenkeun anak deudeureuss ye. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3 Kiai. Nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beasiswa deui. Ieu nu hiji mah belah jasa ieu. Lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus. Nu belet ka dia-diekeun ka bae geus. Normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salafat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au puguh pasantren salaf ge asal geus kena Golkar bae atuh geeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geus wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat tinggal selama-lamanya. Budak kos deu kepaeh bae. Tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar. Santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya. Gusti abdi rek tobat ka Gusti, salah berarti abdi cicing di Golkar. Pindah abdi ke PDI lah. Kiai goblok tolol oplok. Bebeja teh rek tobat mah ya. Ulah aju saasup-asupna. Masya Allah. Terus ya digadil bisa sih ya. Eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ye ca sombong amat aing mah jadi jelema sombong heula ku ari atuh khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusu teh batin cek nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelasnya nama khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya atuh katara jelema teh katara ieu ku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan nyahoan kan ku urang atuh kayaon gampang teh kajian ku mah ge sia hareudang ya heueuh nyahoan bae nyahoan kadeuleuh ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kan nyahoan kan saya tunduk kan nyahoan berarti lain nyahoan atuh sok kadeuleuh sok ucing nundutan nyahoan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh tuh zahir Gus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok aju kitu bae sih ka aing teh siapa percaya tah sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua kababawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mantek kula nanya bah eta sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon sinyaan nganolkeunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kulasaran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa ka Allah bae saminggu 2 minggu
pastikan lamun dek berangkat ke Allah neangan batur nu ke Allah. Ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar. Sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui. Bebek ngahiji jeung bebek deui. Embe ngahiji jeung embe deui. Tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya. Hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe, manuk sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon? Geus teu bisa hiber cakeuna teh. Batur aing. Oh, pantes embe ge kieu kaharti ku aing. Orang mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber, teu bisa hiber aing. Deuk sabatur atuh aing. Jadi sia lamun bisa hiber bae, bisa hiber batu ngapak aing ge. Aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi. Ngan deurus kene janan teh jeung gajah, diliek sia jeung gajah mah. Eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai guari di aya di mui teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta masyaallah kiai modern aneh teu daek kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh sabae bebas-bebasan deh. Sebab naon? Kiai salap mah zahirna doang, batinna mah ka Allah. Atuh poe lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh. Kiai salap mah batin mah ka Allah, zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu, rukun salat, jerona mah teu hayang ka Allah nya mah. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh pokos kitu mah. Sapi teh mah. Tah, urang amati coba ge. Amati. Asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap. Kotok jeung kotok, embe jeung embe. Tah, tapi lamun deuk sadar geura ge. Sadar lain cak ulah kula mau nyampikeun Imam Ghazali. Sadarkan, lepaskan gara-gara anu urang aya di mana posisi teh jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kamodernan lepas urang hiji teh butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap. Jelema lamun deuk ibadah ka kieu salap, moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah. Sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi. Nu nyekelan kitab salapi nu mana? Ku hajeun kumaha ge? Pejabat eureun, pejabat aduh hayang belajar ibadah, moal nanya ka kieu modern. Pasti ka kieu salap. Mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge. Ti isu kadoa eta nu nanya. Nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah, pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh, begini. Iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya. Harus disodakoh kan. Kemana sodakohnya Kiai? Ya kalau bisa bawa ke sini aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia tuh bang kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh bang kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cang caya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sangga sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lontoran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep di Penta jenuh. Ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf
saya kenal dengan Kiai Anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah Kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya jadi haju bae terjemahkeun ku sia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah nya geus sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam encan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak cenah nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak wallahu a'lam bishawab urusan Trisno mah tuh hes eta nah wajanindul yahudi wawil nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katuluti gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pain kanat makwatan lamun maindungna maktu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya parargat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna kaluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10 saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 10 asobahna nurutkeun cikaul azhar gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil gana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak
Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anakan ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis model berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis kitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae
iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembal hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen gua mah lain ti Allah ya maka ti Abah ya mah memang Abah bangkawarah ya mulai ta eta nu sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh nu sok nyarekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhta Habil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklimah instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah mung kajian kukumaha tetep kula mah sakali mung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ieu banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cekna moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangi wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun
anu maneh Qabil diterima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun
baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampaikan ku sahabat, disampaikan ku tabiin, disampaikan ku atbat tabiin, kuari poe Minggu disampaikan kuari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'un. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah henteu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak. Bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula, kakak deuk nyabok ka kula, kakak deuk kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Kuring mah moal kudu males uluran tangan, kula mah moal nyabok ka kakak, kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah deuk cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak deuk jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka.
bahasa luar biasa aya bahasa inni uridu antabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin
barang geus bae nalangsa lantaran iblis kala luar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam